Ayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nuat Bar pelapisan. Masih atas mana kan ya? Aing sudar idar kernaon yeuh. Geus sapu aing barala pisan ya. Bawa kene caweuteun geus kolot. Nyaho di lande euy. Sambil ilikan deui da. Aing butuh kene yeuh. Masih angger kana kana cau. Angger Euy tempo atuh jika lande. mayan we dikeureu yeuh. Dilandeuk. Heeh. Tempoan we cil. Pak. Naon? Di hayam buka. Ayam naon maksudna? Ayam kampung we bae. Aya jago dua tuh. Lah aing ge butuh hayam ge aya mah. Masih sok ngelian hayam deui. Oh, sok kana hayam ge. Sagala wae sia mah bisnis teh meuni kana sagala kana hayam kana cau. Pan bisi keur sepi ai nu hiji mah. Loba mah pan aya cadangan. Kopat tuh sekalian tuh dua. Mana? Ya apa sekalian. Yo, cil barana ge aing. Pametikan aing bos marap. Nah, ya. Oh. Ah. Oh. Tuh, tawa ku sia tuh. Dijual yeuh. Naon sia? Gede teuing sok tewak-tewak. Cing halang ke keluar teh. Dulu. Koni sabaraha sok, koni sabaraha sia tah. Nawarkeun sabaraha yeuh. Pus. Bayang 300 lah. 2,5 tuh 2,5. Ieu mah ayam pelung sia teh. Kan aing gocap mah jeung bensin. 2,5. Nah, cucu kena gua cap jeung bensin kumaha maksudna? Lumayan pan 2,5 yeuh. Kalau sabarahanya. Tewak atuh. Heula aing pan bari mikirkan ieu. Geus sok pi acisen mah ulah Geus loba. 300 sok aing mah. Ulah loba mikir pi acisen mah 2,5. 300 lah. Tuh, Wak. 300 wae. Aing nu ieu sabaraha tah hiji ya? Heuh geus sok. Nu ieu sabaraha sok? Gope 2. Geus 5,5 2 lah. Geus sok atuh lah, bae aing ke sua mah. Sok. Ieu tewak atuh ieu. Kan jagaan. Kur. Benar erek. Sok dibeli ku aing da butuh aing ayam ge. Mana duitna heula atuh sok? Yo, ari geus puguh erek mah sia TF we geus kena nomor nu aing biasa. Geus sok atuh. Tah 5,5 nya 2. Aing kan spesial nih. Aing boga ayam alis ieu mah ieu euy. Kur. Pokoknya mah hayam nanti mau gagal kenapa sorangan mah dan kumaha drum band geuning. Paralakna ge. Bisa 1 juta we. Sia mana warga na kumaha. 12 kayaknya 12 na kumaha. Sia mah. Dempo we heula ayam na yeup gerak. Enggak satu soknya. Tewak we sia tah ini bawa. Pak. Nah, dilepaskeun nih. Soalnya pan mamane lah tepurun maraban dijual geus tah. Kur. Dijual sabaraha? Dijual 5,5 kasih acil 2 tah jeung ieu. Kur. Nah, para radu si oding geus wani 1 juta. Anu bener tanyakeun tah. Cil. Aing mah tulus hayam teh dan ningana ieu ku si Faisal geus dijual cenah kasih oding. Apaan geus diduitan ku aing? Kur. Nah, kumaha sia mah ngajual hayam teh. Kur. Puguh. Para dua tuh pemain jual we, Pak. Geus ulah ting tulus dan can dibawa ieu hayam nage. Tuh udah can beunang. Beli we dik, bae dik. Nah aja seban cenah cek si itu nage tuh geus diduitan. Cil ulah ting til. Ulah kumaha? Saya yang pejet teman kabeh ku aing. Ya geus diduitan ieu mah. Aduh, mun maneh teh nelpon ka bapak tuh tadi teh. Tuh balik sia mah. Barang jual teh. Kumaha bapak geus pengusuhan. Paninganan mamah cenah ngomongna cenah teu puruneun marab aing mah. Kumaha tuh ading? Kan aku mah deui da geus diduitan tuh. Aing ek neangan we deui kan sejen. Ading. Aisyah butuh mah. Pokoknya duitan sapanawar maneh.
Aing mun 1 juta mah erek. Leuwihan atuh 11. Merah dageng. Iya cungur meulina ge murah. Ku aing eta geus dileuwihan. Ai erek. Geus atuh ku pae. Benar. Benar, Cil. Sok. Pantenya salah sugan teh maneh teu nawarkeun deui. Teu niat-niat si Acil cenah meuli cau. Para rugu tuh si Acil batina gede pisan. Ya. Kok aing duitna di TF-nya? Sok tepkeun 11 juta wae. Atuh resya ku aing ge eta geus dileuwihan cungur. Sok atuh bae. Ieu nomorna tuliskeun. Oke. Acil. Kaingna tuh tambahan deui, Cil. Tidak paman. Ieu mah geus deal. Tah, geus. Nuhun ya. Siap. Aduh, si kehed aya ngarareun apa terus 20 hareupeun aing. Kumaha? Para rugu pisan. Acil atuh tambahan 105 ka aing. Nah di dinya mah kos lain kolot. Mata kitu ge eta milik aing, usaha teh batina. Si, namungan aing henegnya sal. Hubung lah bapak mah karep teuing lah. Gantian deui, pokona hayam mah kudu aya deui. Mau ditambahan, Acil? Geus. Usaha mah teu kudu lila, ieu mah geus clear. Namun ayeuna mah tepo cau. Aduh, si kehed. Wih, ayo otak namu usaha nama. Iya apa tuh? Cil, ini siaka kayak indit atuh. Kumaha? Ieu bantuan heula aing na wakayamna. Sok. Tewak kata cukur. Tewak atuna ka kau Takut aing. sina asup heula. Sok gabrug. Gabrug tah. Asup. Gabrug. Sina asup heula. Tah. Sok asup. Tah. Jongjon. Tewak sia. Tah, geus nya. Cukup nganggakeun barangna nampi artosna nya. Aing ngirikan cau. Mun aya di barang nu murah, bejaan. Oke. Siap. Aduh, alhamdulillah anjing benang oge 1 juta euy aing. Geus kaimpi-impikeun diadukeun. Pak. Anjing. Siap lur antosan yang ka dicandak. Pak, Siapa si mana aja? aing sudah ider. Aya kene ucau teh. Nyawa aing baru tom aya di belah handap ngora kene nyawa anu sekolot meureun. Aing butuh kene yeuh. Sabaraha sakilo ayeuna? Ada mah lumayan. Sabaraha? Kamari 3.000, ini 3.500. Bisa borong tah tuh deuleu. Tempo jig we tempo lah jig. Sabaraha tangkal? Heuh jig tempo we heula ka handap atuh. Baekan si kehed. Usahana meletik-letik oge. Pak, Masa? minta duit, Pak. Udah ya, aduh, siap. Paribasa minta duit karua ingin teu boga. Urus ditungguan ya. Usaha geura cek aing ngelin tungguan-tungguan. Sama lele ku si kancil tuh deuleu si kancil ge. Usaha. Usaha naon sih Acil? Melian cau tuh deuleu keur neuleuh di landeuh. Urang geng kieu teh melian sampo, Pak. Buru aya mah ya. Weuh, ngadaguan heula si Acil tuh lamun aya cauna. Aing si Acil di mana gitu? Di landeuh tuh deuleu keur etaeun keur ngilikan cau sugan anu kolot. Oh duitna jeung urang atuh nya, Pak. Riweuh wae sia kana duit mah. Nyaw aya nu kolot nyaw hanteu cauna ge keur diilikan keneh ku si Acil. Di handap. Heeh. Tuh. Lain usaha peribahasa setik duit. Mana atuh si ucau teh nya? Teh. Kieu hungkul usaha di lembur teh. Aing teu aing lagi sebuah pemajikan aya mah. Cil. Lah kunaon sia? Aing ti koesed. Oh, sama. Ya lain ya. Mana yang melian caulin? Heuh, ieu aing keur ngilikan. Heueuh, duitna Cil. Duitna kumaha? Pecek bapak aing duitna ka dieukeun cenah ka urang kan we. Tapi mana geus ngomong? Enggeus. Kudu kamahikeun duitna. Heeh. Sok buru. Apaan cauna ge candi deuleu Sabta. Sia mah ya. Di landeuh aya 20 turuy. Coba wah, gerde pisan cauna ge. Geus bae 200-eun lah buru. Bener ieu 200-eun. Bener. Tapi geus kolot kabeh. Siap. Geus buru-buru tong loba cetak ah. Ada bisi cau ngora aing butuhna nu kolot. Nu kolot kan mending geus ngaremplan geus tinggal ngala. Sok tah ku aing di TF. Sok. Tah 200 nya.
Nah, gitu atuh ulah hese. Yapnya nuhunnya. Sok aing keur. Ala we kabeh cil pokona mah. Isuk meureun di ala nama. Heeh. Nama ditempo Heeh, heula. nuhunnya. Siap. Kana duit masalah ge. Anjing yang nyeri deui ieu. Mana cauna ieu teh atuh si Faisal teh nya kehed deh. Ieu meureun ieu. Kehed kumaha nyebut 20 turuy. Cauna lagi ngan si kieu. Bang ora kene ieu mah. Mana itu kok nyebut loba. Dengan 2 ieu mah. Balik si kisah mah euy. Pak ratah kene deui. Aya si Acil cauna. Aya lah cauna ge eueuh. Aya eueuh kumaha sia teh? Aya si Acilna cauna eueuh. Ai mana ka mana? Ulin lah. Heeh gatuh. Heeh. Ayo nya, Pak. Tah kitu sia teh ulin-ulin ulah meminta we duit ka aing karena teu buka duit. Goblok dengan 2 turuy. Bisa turuy itu saturuy. Coba ieu mah geus kulalai. Duit tuar ieu mah. Balik si Isal awas deh kepanggih ku aing. Cau ieu mah tuh da geus kulalai ieu mah. Itu hari mah ku aing. Cau buruk ieu. Gagal lima bebelian teh. Mana kieu patut dijual ke aing. Mak, Aya Cil. tah tempo. Kebalik gue atuh. Mana ngajual cowok teh nu kieu patut. Gantian di duit teh lah. Duit tah geus kulalai. Duit naon sia pancan mere duit ka aing kan? Tadi ku kasih Faisal. Geus di duitan 200. Kadiekeun gantian. Cowok lagi butuh tah. 200 kasih Faisal kumaha kan? Nah sia. Aing mah teu nyaho. Dek si Faisal tadi aya 10 turuy. Pinjem duit ka aing 200. Cih, teu nyaho aing mah. Lamun duitna ka aing ku aing digantian sia mah waka-waka atuh. Ya aik bebelian can ka barang nama ulah ka diduitan. Kumaha teh ieu? Karep teuing da aing misi anak kitu nyaon. Aram jadah boga anak teh. Kadek ku aing ra. Cih, nah sia mah kalah ngamu ka aing teu nyaho naon. Kadang salah lo omong lah, goblok teh. Matak boga anak teh papatahan. Kadek ku aing doana. Cih. Nah sia kalah ngamu ka aing.